Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng dikampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun si kabayan jadi lebenya bagian ka genep ye karya Bapak Ahmad Bakri di Ciamis. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Rek naon ujang teh atuh? Aki rek naon aki teh? Ning kieu lain kitu lain atuh. Itu teh geuring ngadadak cenah hayang panyampekeun we ku palebe. Teh saha teh euy? Teh palebe. Teh lanceuk abdi bojona Kang Lebe anu tos maot teh eta mah Randa euy, Randa Lebe. Siap atuh. Siap ari kitu mah. Muhun atuh, muhun. Haripeutnya meni ngadenge Randa mah cek ijem kituna di lawang dapur. Hari Bu Lebe geuning lain haripeut sia euy. Pan kudu puguh ieu teh. Salang surupna yeuh ari jumpa jampe teh jeung beda deui euy ieu mah. Nyampe Randa beda. Sia onaman mah pan nyaho euy. Nyaho naon deui. Ari kitu kunaon atuh Ki? Cenah bari balik ka semah. Seueul cenah palebe nyadak kana angeun. Kumaha ayeuna payah pisan teu Nyi Randa teh nya eta we mawi abdi ka dieu ge payah pisan Pak. Eta kira-kirana kumaha euy bisa paeh poe ieu teu? Ari Pak Lebe mah ieu kahayang mah genteng-genteng ulah potong atuh Pak. Hayang waras deui. Kumaha atuh ieu teh yeuh? Kumaha bingung yeuh. Ari nolak kumaha, ari henteu kumaha deui? Nya hayang panyampekeun wae cenah. Jeung sahanteuna we Bapa mah pan yeuh jeunatna Kang Lebe kapungkur oge sok tiasaeun jumpa jampe mah. Bisa tuh. Puguh bae Bapa ge bisa. Naon hesena jam nyampe mah tulah gampang. Ayeuna ieu teh euy. Kumaha yeuh da can mumuluk deui. Jeung teu biasa ari Bapa jumpa jampe memeh nyatu teh euy. Cenah kituna teh ngarieup heula ka lawang pawon. Jam geus asak kejo teh euy. Meni lala teuing sa teh. Acan ke sakedeung deui atuh. Aki urang tuang heula nya ka dieu. Teu sawios Nyai dara rusuh ieu teh. Tak Bapa barudakna can dahar meureun. Nya bapana can dahar lain. Burukeun lah. Ni lila. Ke we atunya kaditu dituangkeun kumaha? Heug atuh heuh. Jeung ti heula wae atuh Aki. Cek Lebe kabayan Jol Suharmi bijil ti heula. Akang sing ingetnya kanu di imah cek ijem kituna bari nyamperkeun ka salakina. Heueuh ingat kami geng ingat
Piraku wae atuh euy. Dewek geus poho ka maneh mah. Pan maneh euy. Ibu lebe teh ngarti, kami ge ngarti. Nya geus kitu mah kasampak Suharmi keur ngadagoan. Ditepas imah na teh. Ka mana euy nu gering teh yeuh Ki? Ni tetembong-tembong geuningan. Itu di enggon. Sina ka dieu Pak kitu. Heueuh atuh ih. Manya bapak kudu ka enggon mah. Tapi keun wae heula tuh. Pokna bari gek diuk dina samak. Benang Suharmi ngadadak ngamparkeun. Nek nanya yo Ki, nya sanyana teh naon atunya? Panyakit eteh teh atuh. Pokna teh seueul palebe, seueul. Baru handeueul euy, handeueul. Seueul, Pak, seueul ieu mah sanes handeueul. Heueuh eta teh. Seueul. Geus kadenge ti tadi oge kok gegebir ge. Tapi yeuh, dengekeun yeuh Aki. Bibitna mah masalah deui eta teh euy. Tina handeueul. Da tepa jauh eta teh euy. Gerak yeuh. Handeueul teu mumuluk, besatna jadi seueul euy. Handeueul teu kabeuli beas, nya kitu deui euy. Monjokna teh kana seueul. Kaharti Ki, kaharti. Buak muhun ari kitu mah palebe. Ari Aki. Lain bawa euy, nya kitu. Maneh teh ase teuing. Cik naon ta euy kira-kirana nu jadi bibit handeueul teh? Apal teu Aki? Duka atuh Pak, teu apal kuring mah. Ari maneh mah Ki. Kadulur sasiki teu apal-apal acan. Nah, atuh yeuh Bapa mah deuleu nguruskeun rahayat sadesa. Katalingakeun kabeh. Nya teh ditinggal maot ku salakina. Tuluy rarandaan. Apal teu maneh Ki? Kumaha atuh Pak ieu teh? Kieu gerayeuh. Cek implengan Bapa mah salakina teh maotnya. Maot lain. Heueuh, geus nyaho Bapa oge eta mah. Masalah kacida euy, handeuleunana eta teh. Kabeh awewe moal kitu eta ge moal beda. Bogoheun lain ka salakina teh euy. Bogoheun teu? Pasti nya kituna mah euy. Tang tuwae euy moal beda. Diindung si Ito ka Bapa. Tapi da salakina teh euy geus aya pastina dih Ki. Kudu paeh. Geus pastina moal bisa diongget-ongget deui, moal bisa hirup deui. Atuh moal wae Pak, tang tos moal tiasa. Tah geuning. Sapagodos euy, jeung pikiran teh Aki. Goreng repok teh Ki, goreng repok. Gerayeuh wang itung kurang. Saha ngaranna eta teh? Aki saha? Sudarmi. Sa 8 da genep ma 15 jumlahkeun sabaraha Ki? 8 sareng genep 14 sareng 15 jadi 8 likur. 8 likur. Heueuh tah. Saha ngaran salakina teh euy? Si Sarkosih lain. Sa 8 ka 5 sa 8 jumlah sabaraha Ki? Salikur. Tah bener pinter euy Aki mah euy pinter. Jumlahkeun Ki jeung nu tadi sabaraha? 8 likur sareng salikur 50 bagi 5 10. Nyesa henteu Ki euy? Henteu. Tuh nya ningang dina pisang punggal ta teh. Repokna Sri lungguh dunia larapati euy. Nyaho teu maneh teh Ki? Tinggang dina pati deuleu. Nu matak pasti euy si eta teh kudu paeh. Aki pasti malah eteh Aki pasti euy. Lila mah baris paeh.
pasti aki oge pasti keh ngalaman kumaha Pak ieu teh baru kitu. Heeh kitu balat-balat teuing atuh aya deui yeuh akalna mah iwal teh kudu sina salakian deui eta teh mangkaning keresepen pisan euy nyelebet teh lain resepen pisan nyelebet teh lain euy kudu kumaha atuh abdi ayeuna palebe ih aki-aki teh balat-balat teuing atunya ih kieu gerayeuh bejakeun yeuh bejakeun leungiteun duit jangan duit atuh ki leungiteun baju jangan baju atuh leungiteun lebe jangan lebe atuh meureun Pak nah itu dia euy cek lebe kabayan kituna bari nepak ping ping. Pinter geuning euy aki teh baheula kungsi sakola kitu euy sakola atuh aduh paengan calakan euy mun nyaah kadulur mah yeuh ulah diantep deuleu kudu dibejakeun lain hiji wae kitu nya lebe teh ieuh bae hiji pasti datang deui hiji bae hiji datang deui hiji cara hayam bader geuningan ki kumaha ari kitu ngamanah bapak teh kitu ih ai aki lain ngamanah euy karunya wae bapak mah bisi hayangeun manjang jadi nyelebek kitu jeung yeuh sok ras wae ka awak sorangan mun jadi awewe pasti euy ditinggalkeun paeh ku salaki duh mana teuing euy mana teuing bejakeun nya ku aki tong bingung-bingung kitu ayeuna mah mas kawin pasti ditanggung ku bapak sedekah kumadinya wae nya asa beres tah Pak ku kupinganna ari kitu mah tuda moal teu beres atuh ki turug-turug yeuh geura urang teang gua euy repokna ka ba yan ka 5 ba 17 yan 13 jumlah sabaraha ki 35 jumlahkeun euy jeung nu eteh uji jeung nu eteh aki tadi sabaraha tah 8 likur lain mohon 35 sareng 8 likur sawidak 4 bagi 5 ki 12 nyesa 4 dinggang dina sedih lungguh dunia lara ninggang dina lara sangsara bapak ari aki mangke heula deuleu mangke heula sok nyanyahonan teuing maneh teh cek lebek kituna bari morongos teh laki euy matong sok nyanyahoanan deuleu pae hiji nah ning make kudu dipaehan atuh jeung kudu dipikeun aneh Pak pikeun deuleu lebar-lebar teuing nu kitu mah berage hiji mikeun sialna teh euy kudu mikeun sial pan murak nangka sok dipikeun deuleu euy buburukna mah tinggal 3 lain Sri lungguh dunia tuh ninggang dina dunia euy leuir buncit leuit loba duit rea keton alus ki euy dibagjaeun nu kitu teh meureun wae pan dipikeun hiji tadi ku bapak aki mah aya ku balat kabijaksanaan tama euy kabijaksanaan mikeun balas cek bapak oge yeuh mikeun bales deuleu pan yeuh tas panen oge hahapana mah yeuh sok dijakatkeun lain euy heueuh sarua ieu ge ibarat kitu geus tong ngabantah deuleu euy
repok alus tah tong digaruwah deui euy bisi geseh ke dijalna kumaha tah jadi kumaha atuh ieu teh Pak be edas aki-aki teh duh aki-aki kolot kumaneh bener aya kubalat maneh teh Ki bejakeun deuleu bejakeun sing bisa wae atuh ngalalemuna kumaha we carana mah ngan atuh nya ngan atuh engke geus cager we nya di badamian kumaha tah palebe tah kumaha tah euy kira-kira na tah Ki euy asana teh cek emutan abdi mah Pak piraku we henteu beres mah saha atuh anu teu heroi ku pangkat lebe cek Suharmi bari ngalieus micen piserieu. Bagus Ki euy. Pogo wae Ki yeuh. Dengekeun geura. Lain handap-handap deuleu. Pangkat lebe teh sadesa pan ieu yeuh. Aya sabaraha lebe di dieu teh ngan hiji lain hiji deuleu. Mung hiji Pak. Teu dua teu tilu lain. Teu dua teu tilu. Tah geuning lancar aki teh euy ayeuna mah. Mun cara ngaji mah yeuh tere hatam lain tere hatam palebe tere yeuh turug lebe mah yeuh geura tinu kawin meunang euy tinu papagatan komo tinu hatam meunang tinu tinu paeh langlayeuseun meunang teu palebe si aki mah nyalutak maneh teh euy geus cenah ka dieu weh nu geuringna euy leos Suharmi ka jero teu lila jol eteh gek diuk dina dipan srog lebe kabayan milu diuk kunaon anu karaos Nyai kunaon atuh Nyai teh yeuh seueul geus dahar teh acan Nyai parantos aya keneh sanguna ieu teh sangu bade tuang kitu Kang Lebe saha cik sakali deui atuh nya Kang Lebe teh bade tuang kitu Masya Allah aya kunoh nit euy aya nikmat yeuh nanyakeun sangu sotenan yeuh bisi rek dahar deui atuh sugan wae ngurangan kana seueul kitu tah Nyai bisi karagok sorangan mah arek dibaturan kitu moal atuh da ieu mah nyeri aduh nyeri cek eteh kituna bari neulkeun angeun kudua leungeunna ari Nyai naon nu nyeri teh Nyai cik atuh urang tawat ku Kang Lebe sodorkeun ka dieu leungeunna dieu geuning tiris kieu euy ieu mah lain panyakit samanea Nyai kausak jurig tadi kacai teu Nyai kacai palebe kamari mangkukna kacai teu kacai unggal poe oge nyaho Nyai yeuh sarerea ge sok ari kacai mah jeung yeuh ayeuna mah mun bisa kudu dianter deuleu kacai teh ku salaki pohonya da teu boga Nyai mah buru-buru we atuh kawin deui Nyai ameh aya nu melaan aya nu purah nganganteur kitu tah aduh can pareng wae atuh can pareng da inget wae meureun nya kalebe nu jenat lain hiji wae Nyai lebe teh yeuh pan Akang oge Akang lebe lain nya lebe
lebe ya. Ari geus kausap jurig. Rek kumaha tah geus kieu teh yeuh. Ke atuh urang jampe wae. Tapi kudu nyungsung heula yeuh. Aya keur nyungsungna ieu teh. Nya, kedah sayogi naon atuh palebe. Yeuh, dangukeun wae nya. Beas bodas atawa kejo wae. Kudu saboboko euy. Ambeh ari song, ari brak. Teu ngahesekeun ka nyai endang waringsang euy. Pan anjeunna ipri nu ngagege di hulu dayeuh. Sangu sareng naon deui atuh Kang? Kang Lebe, biasa wae euy. Jeung deungeunna sing lengkep aya laukna. Aya ge lele. Ih, komo lele mah euy. Karesepna eta teh. Kabeneran deui. Kurupuk jeung ieu we kecap dicengekan ka hade poho nyai. Amis namah komadinya wae. Jig aki anterkeun wae ka ditu tuh. Ka inu ngasi ito. Suharmi kituna langsung ngaleos. Kaleos ka dapur. Teu lila deui nangkep boboko. Bae kumahakeun ieu teh palebe. Ih, ari maneh aki. Pan geus dibejaan bieu teh. Piraku. Geus aki oge balilu keneh meunina. Maneh mah yeuh, sia diurus wae tuh. Cig ku ka indung si Ito. Pangnyungsungkeun kitu. Sok leos wae geus kitu mah. Da geus apaleun ieuh atuh si itu mah. Jeung buru-buru deui nya, aki teh balik deui ka dieu. Ceuk lebe kituna teh balik deui ka eteh. Cik nyai, urang jape heula nya. Jeung mentah ciatah deui. Jeung beasnya sakuren. Leos eteh kapawon teu lila oge. Jol deui nanggeui gelas dieusi ciatah. Jeung beas sakuren dina pisin. Lebe kabayan sila mendeko repeureum. Aeh duh poho ieu teh nyai. Aya parukuyan teu euy? Aya atuh aya. Ceuk eteh kituna bari turun dina dipan. Seuneuan nya sakalian euy. Jeung menyanan deui. Kade pohonya. Sok parukuyan ruhai menyana dina pisin. Lebe kabayan ngararekep silana. Kop menyan dikepeul tuluy diantalkeun kana tarang. Nyem sakedeung sok akhir waras salawasna nyelebe tuh mun nyiranda lebe mun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui